Pangeran ngawasakeun manusia teh dibates. Contona pikiran orang teh dibates. Lamun orang keur mikiran hayam entog moal kapikiran. Tanaga oge dibatas, teu sakabeh barang bisa diangkat ku leungeun. Kakuatanana aya batesna, nya kitu deui kasehatan. Teu salilana urang aya dina sehat, kadangkala aya geringna. Pon kitu deui jeung umur aya batesna. Manusia di dunia hirup salawasna pasti aya akhirna. Beuki kolot pikiran, beuki lemah emutan, beuki pendek. Mun diajar ayeuna inget isuk mah geus poho deui kana pelajaran nu kamari. Beuki kolot tanaga, beuki ngurangan. Baheula mah 25 kilo 50 kilo bisa keneh dipanggul, geus kolot mah teu kaduga. Beuki kolot kasehatan, beuki nurun. Panenjo beuki ngurangan, pangdengi beuki ngurangan. Mulai loba nu karasa, nu darah tinggi wae, nu asam urat wae, nu kolesterol wae, nu karasa lambung wae, aya nu komplikasi jeung sajabana. Ceuk kateranganana Allahul ladzi khalaqakum min dhofin summa ja'ala min ba'di dhofin quwwat summa ja'ala min ba'di quwwatin dhoffa. Gusti Allah geus ngajadikeun anjeun tina kaayaan lemah. Tuluy tina eta kaayaan lemah anjeun dijadikeun kuat. Sanggeusna anjeun dijadikeun kuat, anjeun dijadikeun lemah deui. Da kusabab kitu ayeuna mungpung urang keur aya dina kaayaan kuat, mangpaatkeun ku urang sakabeh ieu waragan anu aya dina wujud urang masing-masing pikeun nyampurnakeun tugas kamanusiaan. Ulah boga rasa geus nepi, tong aya pensiun dina diajar, tong eureun nungtut ilmu, tong mogok nyuprih pangarti. Sakumaha nu dicontohkeun ku Kangjeng Nabi Musa, sok sanajan Kangjeng Nabi Musa parantos beunghar ku ilmu, parantos jembar ku panalar, parantos sugih ku pangarti, tapi masih keneh daek diajar. Di antarana anu fenomenal nu dicaritakeun dina Quran nyaeta Kangjeng Nabi Musa diajar ka Kangjeng Nabi Khidir. Dawan Kangjeng Nabi Khidir, heug anjeun diajar ka kaula ngan aya syaratna. Syaratna teh nyaeta anjeun ulah loba tatanya. Samemeh
kukuring sorangan dijelaskeun kana perkara-perkara anu naon kukula dilakukeun. Tuturkeun we anjeun mah, tuturkeun kaula. Nuturkeun we Kangjeng Nabi Musa tega Kangjeng Nabi Khidir. Hiji mangsa Kangjeng Nabi Khidir naik kana kapal anu rek berlayar anu geus pinuh ku muatan. Tuluy eta kapal teh dibocoran ku Nabi Khidir nepi ka muatanana tarurun deui tinggal rajleng. Nabi Musa panasaran, naroskeun naha make dibocoran. Cicing pan tadi perjanjianana ceuk kula tuturkeun kula tong tatanya. Teu dijelaskeun ku Kangjeng Nabi Khidir dina waktu harita. Tuluy Kangjeng Nabi Khidir lumampah deui dituturkeun ku Kangjeng Nabi Musa. Muka dua mangsana Kangjeng Nabi Khidir panggih jeung budak. Tuluy eta budak teh ku Kangjeng Nabi Khidir diroga hala diala nyawana dipaehan. Ningali kitu Kangjeng Nabi Musa heran, naroskeun deui ka Kangjeng Nabi Khidir. Naha eta budak nu teu tua teu dosa bet dibinasakeun, naha bet dipaehan. Cicing panceuk kaula tadi tong tatanya. Eta sabagian riwayat anu dicaritakeun dina Quran ngeunaan Kangjeng Nabi Musa diajar ka Kangjeng Nabi Khidir. Tah slemet dinya we heula. Naon pelajaranana keur urang? Nah aya falsafahna atawa hakikatna anu bisa jadi ilmu ka urang masing-masing pikeun ningkatkeun ibadah bakti ka Gusti Allah. Aya di antawisna kieu. Nu kahiji tong tatanya. Tong tatanya teh bermaksudna nyaeta orang teh kudu mikir. Ta ieu nu aya di bumi sakur-sakur nu katingali, sakur-sakur anu kadenge, sakur-sakur anu karasa, tong hayeuh wae dinahakeun, tong hayeuh wae dimaknyakeun sabab eta teh keagungan Pangeran Wungkul. Artina eta teh pikiraneun, eta teh tapakuraneun urang salaku jalma-jalma anu iman. Jadi ieu anu sakabeh anu maujud teh mangrupakeun ayat-ayat Pangeran Wungkul, mangrupakeun tanda-tanda keagungan Wungkul, ulah dinahakeun ulah dimaknyakeun, tapi pikiran jeung tapakuran ku urang supaya urang meunang hikmahna, supaya ebreh keagungan-keagungan anjeunna. Jadi mun orang napakuran keagungan-keagungan Gusti Allah dina pirang-pirang perkara anu maujud di ieu alam dunya, eta teh matak nambahan kana ilmu jeung matak nguatkeun kana iman. Cekat teranganana
tafakkaru sa'atan khairu min ibadati sitina sana'a. Tapakur sasaat leuwih hade tinimbang ibadah 60 tahun. Nu kadua, kapal nu pinuh ku muatan dibocor-bocorkeun sabab dawuhan Kangjeng Nabi Khidir, Musa, lamun maneh hayang nyaho kana perkara anu geus kaliwat di antarana nyaeta kapal nu dibocor-bocorkeun ku kaula, sabab kaula nyaho yen ke di tengah laut eta kapal teh bakal cilaka. Sabab di tengah laut teh aya pasukan tina eta raja anu dolim nu keur neangan kapal-kapal supaya kapal-kapal teh kabeh ulah aya nu disesakeun kudu dihancurkeun. Mata kukula kapalna dibocoran supaya eta saralamet. Daya riwayat mun ditasorupkeun kana diri orang masing-masing, ieu hate orang teh lir ibarat kapal. Ulah di eusian, ulah dipinuhan ku muatan-muatan anu matak nyilakakeun. Taku sabab kitu ayeuna orang pariksa hate orang masing-masing. Boa-boa hate orang teh geus dipinuhan ku muatan anu eta muatan teh kadituna matak ngabahayakeun jeung matak nyilakakeun ka diri orang sorangan. Tegesna ulah aya dina hate iri dengki jeung ngewa ka papada manusia, sabab eta teh mangrupakeun di antara muatan anu engkena bakal nyilakakeun, bakal nenggelamkeun bahtera nyaeta wujud orang masing-masing kana samudra anu disebut neraka. Nu matak gera bocor-bocorkeun ti ayeuna supaya eta muatan teh ngarajeleng deui, paburisat deui, baralik deui ka tempatna masing-masing. Tong aya iri, tong aya dengki, tong aya dendam kesumat jeung nu samisal kitu dina hate urang. Sabab orang datang ti alam akhirat ke alam dunya teh dina kaayaan hate anu bersih. Bersih euy budak teh lahir ka dunya teh nyaeta orang teh baheula teh gubrag ka dunya culak cileuk ngagedean kutina kadaharan beuki gede kurunyung weh kasieun, beuki gede kurunyung weh kahayang, beuki gede kurunyung weh ka embung kangewa jeung sajabana. Ta eta teh ti dunya da lain bawaan ti dituna, lain bawaan ti alam akhirat. Tanu eta ulah aya dina hate eta teh muatan anu batak nyilakakeun ka diri urang sorangan.
ari piosieun hate ari muatan hate anu saestuna nyaeta anu bararesih deui sabab fitrahna hate manusia teh bersih usiana ge kudu bersih deui diantarana nyaeta ku makrifat ku tauhid ku iman jeung ku Islam. Jadi supaya orang dina nganah kodaan bahtera kahirupan dina mengarungi sagara dunya anu pinuh ku gelombang aya dina kasalamatan salamet nepi ka tujuan nyaeta ka nagara tunjung sampurna ka alam padang poe panjang ka kampung halaman orang masing-masing anu sajati anu disebut akhirat. Mangka diantarana hate ulah dipinuhan ku rupa-rupa muatan anu saperti tadi. Nu katilu budak leutik dipaehan sabab ceuk kasauran Kangjeng Nabi Khidir ka Kangjeng Nabi Musa eta budak teh lamun hirup nepi ka gede bakal nyilakakeun ka kolotna mending dipaehan ku kaula ti ayeuna supaya salamet budakna jeung salamet kolotna sabab budak mah can boga dosa. Damun dikembalikeun ka diri orang dina diri orang ge aya lampah bubudakeun da eta lampah bubudakeun teh khususna bubudakeun dina bab ibadah bakti ka Gusti Allah geuwat-geuwat ti ayeuna paehan ku urang ulah nepi ka bawa kolot bisi engkena ka bawa paeh mun eta sifat bubudakeun dina ibadah ka bawa paeh ku urang mangka urang bakal cilaka. Hartina deui urang ulah daek diperbudak ku hawa nafsu. Ari cabang tina hawa nafsu teh diantarana nyaeta kahayang jeung kasieun. Tina kahayang jeung kasieun kadituna kana ngahalalkeun sagala cara. Contona para koruptor. Eta nu korupsi nepi ka mang miliar-miliar eta teh bakat ku hayang jeung bakat ku sieun hayang beunghar sieun sangsara antukna tigebros ka penjara. Da urang ge mun eta bahtera teu dibocor-bocorkeun ku urang sorangan jeung eta budak leutik teu dipaehan ku urang ti ayeuna eta teh bakal ngajerumuskeun urang ka jurang katunggaraan bakal ngajebruskeun urang ka sagara naraka. Ari nar teh seuneu ari ka teh anjeun jadi nu bakal diduruk teh anjeun suluhna ge anjeun nu panasna ge anjeun da sabab dijieun ku anjeun. Ari ngaran-ngaran sifat naraka di dunya keneh geus karasa. Contona lamun orang ngewa kasih lebe kumaha karasana pan karasana teh lamun disebut ngarana eta silebe
atawa mun ngadenge sorakna eta silebek duh ieu ceuli teh karasa panasna panas kana ceulikna ge menempo beungeutna karasana kana panon teh meuni sumpek jeung rudet katinggalina komo mun silebek kabeuli mobil nu alus mah karasa ngaheab kana hate tadi dunya kene hawa panasna mah geus karasa komo engke di akhiratna lain hawana deui panasna pasti teu bisa dibayangkeun ku urang ayeuna saking panasna